mungkaran hati abdi asa teteblakan aduh aduh jungjunan ku harianen salira kadiri abdi Jepang deui duh imut deui imut lucu anu ngagelenyu aduh aduh jungjunan kumatak yeuneu dinten ieu urang ditepangkeun deui Jepang sakali abdi teh janji Jepang kadua ate marojenja Jepang katilu abdi teh rindu aduh aduh jalira nuju muyung Jepang sakali abdi teh janji kadua ate marojenja Jepang katilu abdi teh rindu aduh aduh salira nuju muyung Jepang anu mungkaran hati abdi asa teteblakan aduh aduh jungjunan ku harianen ngahalali salira kadiri abdi Jepang deui duh imut deui imut lucu anu ngagelenyu aduh aduh jungjunan ku hadak nineng dinten ieu urang ditepangkeun deui Jepang sakali abdi teh janji Jepang kadua ate marojenja Jepang katilu abdi teh rindu aduh aduh salira nuju muyung ras inget zaman katuka waktu kuring kerepanggang nu janten salira pundung ngaleo tanpa permios sok atuh gerak balaka nanaon nudi saja cek rasa keparna dosa anjeun luwak ngantunkeun pongkolak caca salira rundak rindak kulat kalet mata tembus na jajantung jadi gering ngalang-layung sawengi
abdi ngalamun hatemu anu ngantun salami abdi ngalamun hatemu anu ngantun alah doa gerehel cenah nama teh anu dibere-bere alah hujan kumaha aduh hup ngesan ngalemput deh man ngalemput ya Bang Ocai nama teh dua Mun wangi masuk dia ke Kota Baru Oni lamun di Ciburuy Ocai lamun di Kota Baru Oni lamun di stasiun Ona geningan waktu eta mah Ona cenah nya bener Ona main kedua oke mangga atuh urang teras di karena lalaguan nanya aduh pati lalaki orang lagu cenah ke sok aduh mangga lagu naon anu ka 3 pati lalaki cenah mah pati lalaki Ocai sok atuh mangga nyangakeun laguna anu ka 3 alah Ocai geus ngesang euy di ditu mah Ocai cenah aya Onah aya Oni Ocai lamun wengi Oni lamun di stasiun mah nuju Icalan Onah aduh alhamdulillah loba ngaranna mangga atuh urang teras di pati lalaki manyakeun laguna pati lalaki hiji raga ngababatang dihanapan mega malang ditandasa dikakaya katelengesan katelengesan nusa itu eta jalma geus lila ngadona lunta biar nafsa keturunan yang kamajikan jangan
dengan dengan tega teman yang keinginan jadi ayah bebekan kemalinan sababaraha lagu ya anu digelilengkeun ku Bapak Peni. Aduh, ngahaturkeun nuhun pisan. Atau mangga orang sangakeun deui masih kena ku vokal kitu tah. Urang sangakeun. Asa pareum ieu teh aduh ayaan. Aya aduh. Mangga atuh ku masih kena ku vokal ku Bapak Pendi. Manggalah hiji di heula nya. Urang terakhir di kana laguna Nyawang Bentang. Bisanya angan
pugu rampa hati susah jeung bingung kekatungan mereka balik deui kadina gade harapan ku nasib diri poekeun di tengah jalan aduh diri harita tepugu rampa hati susah yang bingung kekatungan mereka balik deui kadina gade harapan ku nasib diri poekeun di tengah jalan nyawang bentang memang kebaranang bentang timur saksana jan lempur tapi kuring juga matu bulan najan peting manena bisa nyaangan diri aduh suka maati hati guliga asal daang narawangan tapi telan bulan kanunya angan bunga sita goda kumega nunga halangan aduh diri harita tepugu rampa hati susah yang bingung kekatungan mereka balik deui kadina gade harapan ku nasib diri poekeun di tengah jalan Alah, namanya anu digeleleungkeun ku Bapak Pokal nyata Bapak Peni. Aduh, nyata cenah namanya teh nyawang bentang. Atuh, upami eta mangga ka Bapak pimpinan gitu lah. Etang-etang ngantosan heula juru kawih atuh. Upami aya payung mang mapageun gitu juru kawihna. Namut payung heula atuh sakedap. Mangga enak urang sangakeun heula ka Bapak pimpinan nyata Bapak Oboy. Mangga sangakeun laguna. cek sa cek sa cek cek Aduh, mangga akan kanu-kanu maksat ya. Atau orang Bapak sami-sami pimpinan cenah bade ngiring bingah. Mangga kanu-kanu maksat. waktu nitenan ayah hariwang melang maju kembang ulas kaya koneas rarai napian toca malit citangi ini
anjeun teh hiji malati mulayu leungiteun madu mamanis teh malam nu endah mimiti nasaha bang bara nu nyieun lara dagiwur tuturkeun paur di baru rarai nu mawu nembus mongkleng poek peuting nu geulis nya atuh milari saha oman lengkah anu geulis kagoda motahna dunya ongan rasa anu geulis kagoda ku alus rupa bangga atur di aturan lingi kapara inong-inong nasi nama-nama nganu bali bade kaul diantos waktu nitenan lengkahna aya hariwang melang baju kembang ulas kaya oneas rarai napia cak malikeun ditangis meuni ngahelas melis sorana gaur malangsa nu geulis atuh kusaha anjeun teh hiji malati melayu leungiteun madu manis teh malam nu endah mimiti nasaha bang bara nu nyieun lara dagiwur nuturkeun paur di baru rarai nu mawu nembus mongkleng poek peuting
anu neme sageuleuleung cenah Bapak pimpinan, aduh alhamdulillahnya Bapak pimpinan urang gitu teh tiasa geuningannya. Aduh mangga atuh ayeuna. Aduh cenah salagode saata cenah Jero Kawi Sumping cenah ya. Urang sambut teh nyata ku lagu. Aduh teh antosan heula mudah urang teh seueur nya ayeuna teh. Seueur acarana. Muhun. Aya Jero Kawi. Leres. Aya lawakanana. Leres. Anu Bapak Ocai sareng Bapak Ule saparakanca. Aduh alhamdulillahnya. Atuh khususna saat acana tukang kenang ya gudag gidik. Khususna kamurang kalih Karang Taruna atanapi Bapak RW diantos di ieu panggung mangga ka Bapak RW 05 ka Pamuda Karang Taruna khususna mangga diantos kuno gaduh maksa di ieu panggung. Mangga nyangakeun tukang kendang tos siap. Aduh bade lagu naon Bapak Oboy? Di Podonan cenah Pak. Tepung di Podonan. Atuh khususna mangga ka warga masyarakat RW 05 mangga ka para rayun ka dieu teh salodo yeuh khususna ka Pamuda Karang Taruna atanapi Bapak RW. Pilih bade aya sapatah dua patah bade ngadugikeun kanggo warga masyarakat Kampung Lapang. Mangga diantos kasumpinganna Bapak RW. Alhamdulillah ning Bapak RW na sumping. Aduh. Sok aduh geuningannya. Bapak RW sok ngasa lagu heula. Waktu tepung di Podonan Aya. jeung manehna nu dipicinta kunaon manehna tungkul ate kuring betagiwun kunaon ieu jadina ting hore manehna surti ken dirina geus kabeungkeun jajaka nu tilandeuh padahal lain balaka meureun kuring rek sumerang aya daya jeung upaya Ya tuh angin kakus di Maradi di harita kuring lunta kuring rek babana diri ngan mi HP diri anjeuna aya dina kabagjaan. Alhamdulillah atuh kali Bapak RW na atos dongkap. Ya Bapak RW na
tepung di pudunan jeung manehna nu dipicinta kunaon manehna tungkul Asik. ate kuring betagiun kunaon ieu jadina sing horeng manehna surti yen dirina geus kabeungkeut ku jajaka nu tilandeung padahal lain balaka Asik. meureun kuring rek sumera daya-daya jeung upaya angin kagus di Meradi di harita kuring lunta kuring rek babana diri Ani HP diri anjeuna aya dina kabagjaan ngatuh pagetuh urang ngakenala ka Bapak RW na supados ulah ingin kolong teh kana wantos panginten waktu tepung di pudunan jeung manehna nu dipicinta kunaon manehna tungkul ate kuring betagiun kunaon ieu jadina sing horeng manehna surti Alhamdulillah eta Bapak pimpinan aduh teu sangka geuningannya